Prabu Batara Kresna panasaran karena kasaktian Nai Astajinga asa diledek pangartina ku Astajinga atuh lajeng Mai Prabu Batara Kresna ngagibegeun salirana ngawatek ajian anu disebat ajian Rewikrama salirana ieu Prabu Batara Kresna ngageungan geng perbawa sewu ngageungan kaya nalir gunung anakan tangkal kai anu sakitu arageungna aya di sanapeun mumun cangan kitu Wikrama inanda kumamratna dugi amalara inanda kumamratna dugi amalaras awatak ajit Wikrama api sacirhing metu sakecapi nyata ngadak-adak salirana Batara Kresna ngageungan nyaeta jadi Triwikrama nuju yati nuju deni rasalin busana Astajinga pot gadia sia pot ya aing Triwikrama gadia sia ngir dulu itu Triwikrama sebelum gitu loh gadia euy urang mana rek naon on goblok ngahina sia kadia euy kadia sia datang niratang teman sagede kieu jelema dulu sagede kumaha kanyut nanya gede ya pot abdi ulan sia boga kasaktian naon maneh ngalawan aing pot lan boga kasaktian naon maneh abdi mah teu gaduh naon-naon dagan Estuning abdi mah hirup teu daya teu upaya la haula wala quwata illa billahi aliyil azim daya upaya teu daya jeung teu upaya angin kagungan pangeran lamun bener-bener maneh hayang nyaho sok lawan aing na teu sieun ku aing naon sia teh Nakasian aing satakit jantung gedena dengekeun Kresna ku sia mengir si goblok Raka Batara pencet tali yang ieuna agun si lain Kres maka jeung teu sieun ku aing denge ku sia Kresna adiguna luhur kuta gede dunya da teu sieun ku aing saha sia ya aing mah eueuh dipikasieun di dunia hiji oge eueuh aing mangan hiji-hiji dan dipikasieun ku aing naon sieun coplok iman ka pangeran aing eta edan sia ngaku gede sia teh
iya sakit aing gede nak dengekeun ku sia Kresna TR asa ngomong gitu nah cik Aisyah ninsak di mana di jagat di dunia di bumi gede mana jeung bumi sia ya gede mana jeung langit kaituna gede mana jeung kakawasaan pangeran nu pake amis buah gintung dipake somong ku anjeun Kresna teh nu kieu patut teu satang ukurna kakawasaan pangeran anjeun Allahu Akbar Allah maha besar ngaku gede muslik sakresna lami-lami ieu Triwikrama ningali Astra Jingga ti katebihan ti awang-awang cahaya gilang gumilang syarab katinggalina ku ieu Triwikrama bari jeung isin luar biasa na ieu Astra Jingga atuh ngadak-ngadak ieu Triwikrama ngalitan deui salirana kempes euy ngaletikan deui mewatan deui euy luar biasa Astra Jingga wilujeng pangapunten kaula pangapunten serap kaula Yai rakabatarana teu dipencet hayu urusan dipencet Yai mulih Yai mulih rakap Yai tuman tas eta teh Yai moal kieu teh kiat hayu Yai oh anjir Arjuna gugusur kok kerja tuh mereupan kaing ayolah tuh Arjuna nyiduhan kaing teu kejauhan tuh aduh anjir Arjuna kaing kieu euy tah nah daing mah teu bisa nganaon euy ngadaguan si cepot yang euy dibawa ku Gatot Kaca le ilaki ampun aing euy boga anak buah teh lila aing euy gawena teh telat pisan le euy Gatot Kaca ting di mana le euy Raden Gatot Kaca dugi ka Tumaritis aya kaanehan margi di Tumaritis teh geuningan sing horeng si mana horeng rajana amoeng aya Astra Jingga anu sami sareng anu diialas di Brasara atuh Raden Gatot Kaca nyanak Astra Jingga lan Udawala ngajugjug ka alas di Brasara pot abdi agan Dawala mau teripaehan aing datang ka dieu Dawala daing kebanyakan maling layang jamus kali musada Dawala tenang ada wing saksina tenang dina mangsa layang jamus kali musada leungit tepan akad teu keur gapleh jeung uing nya bari lalajau semifinal Argentina jeung Kroasia anu menang Persib kemari nya eleh panakan teh 2 bungkus si goblok cicing lah disya dan cicing di dieu saya agan mangga agan datan nirat tangga demang datan nirat tangga demang mau boleh ngarana nepi kata dipicun sasieur kieu Gusti Agung geus bange jeung siapa teh parantos bahuru nuhun mana aya di handap cik bedana naon cepot itu jeung cepot ieu bedana dengan sakedik naon ari ieu seungit itu bau
sadayana sabit teh dipikeun sasieun kumaha tata teh dulur dewek baraya nya jadi ayeuna kena kumaha si cepot purang ka dieu teu kedah ge bakal nyembeurkeun ka dieu tenang ai kaula tugasna nu deui tawayahna agan ayeuna angkat ka belah tongo iya teujeung di tongo teh aya buta-buta anu keur nyieun pager bitis sumuhun tawayahna ku agan eta buta-buta hadang ku agan saya pergius Pak Guru pergius ini resepnya boga murid kieu aing lah lamun nemu anu teh hayang kalapa ngalah kalapa celeng kaluhur cepat tanggap hayang badot bus ka handap aja ti gede ngan teu balik deui pae urang udah hese dengan badot mah nya ya astra jinga anu asli luhaloho kaya pakuan ya buat dipaehan aing dieu datang ka dieu pasti kabejakeun aing teh nu maling layang jamu sekali musada dieu aing kudu kumaha deui ha loba salat salat lil lobana belum gumantung waktu teh daya rakaat namanya salat aing kudu 100 rakaat sekali salat mana mah aduh kaos lain dalang wae teu make paribahasa anu kieu mejang Gusti begitu beki poek nih jadi lain naon waktu sana gimana Nah, Anjir. Teu sangka geuning di leuweung aya kaca leuh. Urut tukang ieu mun tukang cukur. Tukang maras. Da bala mah tukang cukur teh geuning nya sok mawa kaca mau enteung. Jigana ieu enteungna teh ieu. Tinggalin. Aduh. Aing teh kasep nya tuh. Bener kaca ieu mah. Carangkeut teh. Urut ngabesot luput mana? Cager lain. Allahu Akbar. Anjir. Naon sia? Cager cepot. Allah. Gusti nu agung. Iya, buah-buahan maling layak jamu sekali mujana teh sia goblok. Kayak ulah waka cilik. Anjir, pek tenggelan ku sia. Urang ajar. Geuleuh naon ngawaku naon sia ka aing makanya make beungeut aing goblok. Kabina-bina teuing ka aing teh sangsara entok ke geblek hiji. Entok aing ge hiji eta ge huluan. Kari-kari sia mitah ka aing goblok. Naon aya sia jeung mewel. Mewel goblok layang jamu sekali busana sia ka saha? Ku dewek. Tuh, goblok bisa teh kabina-bina teuing. Layang jamu sekali busana digubung ku sia. Kurang ajar hutang pati balapati hutang ke. Gabelah. Hah? Kabina-bina teuing sia teh ka aing teh. Naon geuleuh naon ngawaku naon ka aing. Kabina-bina teuing lah sagedeung cepot ke. Ka aing sia saha? Dewek. Heuh, cepot. Aing goblok. Sia cepot, aing cepot. Minta cepot aya dua goblok gitu. Layang jamu sekali musada bikeun ka aing ya goblok. Ya, dengekeun ku sia. Lamun aing mikeun layang jamu sekali musada ka sia berarti aing teu nyaah ka sia. Sia nu teu nyaah ka aing belengug. Aing dipitnah sanagara aing diberi ku salaria di leuh. Kari-kari sia ngeunah-ngeunah di dieu goblok. Kabina-bina teuing sia teh kadeukeun layang jamu sekali musada. Teu bisa. Saacan beres perjuangan aing ilayang jamu sekali musada mau dibikeun ka sia. Jeung deui aing lamun mikeun ilayang jamu sekali musada ka sia berarti aing teu nyaah ka sia. Sia nu teu nyaah ka aing. Silahing. Isora jadi ngageblek ge itu. Dasar wa sorana deui.
panona alus bibir alus irung alus milaan wae eta tuh naon aja bila naon mila Lebih teuing we nya. naon naon ayo saha dewek cete pakai jeung saha ari ieu nah da ingin dicepot di planet mana ieu aduh Gusti nu agung aing lanceuk aing nu mana aya dua ala Punya ide teh Kang. lamun cepot anu asli berarti apa Apal naon? cik hutang aing kasih gareng sabaraha 3.000 anu ieu 3.000 anjir sarua aya awewe nih harita urang alun-alun Sumedang dianterkeun ku uing nih saha ngaranna Mariani ari ieu Mariani sarua cik ari layang jamu sekali musada di saha di mana henteu ieu di dewek kurang ajar berarti sia nu palsu ye salah goblok atuh ayo heueuh kabina-bina teuing sia goblok hutang pati bayar pati hutang wirang dibayar wirang sanajan aing pangkat RT acan dina mangsa ngabela nu jali lanceuk awas ya lawan tuman Suganda manglawan. goblok juga teh ngelawankeun aing sia goblok ieu teh kabina teuing kadeukeun sia lain jamu sekali musada teu bisa nah maka jeung teu bisa kadeukeun sia kurang ajar sia pegek berempeut si irungna depek si curaling cik dawala ulah kana fisik berarti sarua jeung ka aing teh pada itu teh sarua jeung aing kabina-bina teuing sia teh kadeukeun salayang jamu sekali musada teu bisa ari sia teh sahan sabenerna aing aing teh sia naon aing teh sia teh aing teh sia teh aing bener ari kuring nu gelo sia cicing cing bener sia mah loba heureuy teu heureuy aing mah aing teh sia teh aing kadeukeun layang jamu sekali musada dengekeun ku sia cepot cek aing tadi lamun aing mikeun layang jamu sekali musada ka sia berarti aing teh nyaah ka sia justru sia lamun teu dibikeun teh nyaah dibikeun teu nyaah naha dengekeun ku sia aing anu dipitnah maling layang jamu sekali musada saha dewek si laing dewek teh dibikeun layang jamu sekali musada teh ka si laing tuluy aing kabur sareng tewak anjir Mereka pikir gehel tapi yang dikatakannya benar juga itu masuk logika aku juga dapat begitu dawala ini orang bener-bener dawala jangan sampai tananan tenenen siapa bahasa naon tananan tenenen teh kadeukeun sia moal bisa kayak saacan beres mah ku aing moal dibikeun Aisyah naon atuh saha sia teh aing sia aing aduh aing kudu kumaha jadi lieur da wala keur aing ke Bang Emok hutang kari-kari di lieur ku patut aing jadi lieur aing mah kieu we meh teh lieur si laing ayeuna init ka belah kidul dunungan si laing Gatot Kaca bantuan naon pokona mah bantuan dunungan si laing Gatot Kaca ngalawan para buta-buta ayeuna Asilai mau kabur aing demi Allah mau kabur so. Lamun kabur mah teh tadi meureun aing Gatot Kaca teh dititah ku aing. Mata Gatot Kaca mawa sia teh dititah ku aing sabab sia teh aing teh sia.
sok buru-buru berjuang silain sana kuraya sok lamun bener-bener eta buta-buta terek nyokot layang jamu sekali musana pertahankeun ku silain Oh. Pokoknya Kang. sok ini Gusti nu agung eta bener ngomongna si goblok teh bener-bener teh sia awas ku sia cepot apa sia heuh pan sia teh aing teh sia bener-bener teh sia kagok keren aing deui kalah ku sia teh cepot 2 Karena celieur. ya maksud bang cepot 2 hei itu cepot hiji ya cepot 2 nya itu naon maksudnya maling layang jamu sekali mustada teh apa sih maksudnya Naon Kang? siraru kada beungeut siraru kana beungeut pokona kieu we maksud aing mah bakal kaharti ku si laing ayeuna mah si laing bantuan heula we jeung dudungan da waktu ayeuna nu baka eta buta-buta rek maling layang jamu sekali musada ku sia sok bantuan jeung lanceuk ieu sae mangga Raka Prabu Betul. mugi akad ampik kalayan kaping geus permios Ratan nirat tangga teman Oh, manggule kanana Keke Tita tadi aing lelempangan ka dieu maneh ku kuli wedan ngahalangan aing rek naon Wah, Pauri. apa maneh ieu wilayah naon ieu leuweung ti Balasara wilayah negara Amarta saha nu asup ka wilayah aing kaula nu bakal ngahalangan sarupana nah nya saha kaula Gatotkaca unyil ieu Gatotkaca teh naonan Asia kan yuk serius kayak agan apa di mana abi cepot anu asli bau sia beda euy nah sia uman teng ku aing heeh wah lawan kurang ajar nyir itu saja Gatotkaca itu anjir pangih dikieuna jeung Gatotkaca ini luar biasa ya heeh kasih seledek ya Mana tuh itu? punten ah sugan teh wah gawir di dieu rek teh aya gawir mun reuwas di dieu aya gawir ieu da ada ngadurudut teh terus kana gawir sugan teh di dieu mah boh gawir ieu da ada jadi babak belur sugan teh wah gawir di dieu meni peurih ieu dada meni reuwas ieu kuring naon merong itu sih ngomong gitu-gitu geuleuh kadengena cik saterekes karolot ngomong di gitu-gitu nah urang dia mau ngomong teh hari itu mual kabawakeun aing mah mual kabawakeun ngomong jadi kikituan ini teh kabawa sia Gatotkaca entah apa cik aing rek nanyakeun anu ngaran si cepot mana ieu tah
pek-pehan bisa tak itu. Aduh, boga nunungan tapi kayak gitu ya pun. Oh jadi eta si Cepot teh? Anjir. Sia teh benar Cepot teh mana anu viral? Heeh. Anjing juga teh kasep goblok. Aduh, katingali banget bangsa tadi anjing. Banget tapi kadepek ya ampun. Irung nepi ka pongpet gitu sia teh. Kasaha sia anjing. Irungna pongpet anjing. Aduh teu eungap sia irung sagede kitu. Henteu. Aduh aya boga kaca di mah. Nya boga. Oh sok kaca. Nya mineng teu nyeri hati sia eta beungeut jiga kitu. Da aing balamun beungeut jiga kitu dina kaca meureun teh gantung maneh mah. Aduh teuing kumaha aing. Gusti teh waktu jemput kurang kulub. Jika udang lobster. Kurang parabeun ka ucing. Rek dibikeun bos si jemput. Wah bisa. Wah bisa. Lamun aing maksa geura bedarkeun heula dadak enca ka tu kaula. Geura pejatkeun dada enca ka tu kaula. Kurang ajar binatang Gatot Kaca. Hutang pati balap pati hutang gede di barang di loka jai maju. Aduh. Tadi saya kafir. Kasaha maneh anjing? Anjir. Aing si kafir sia. Tadi saya sitara salat, sitara zakat, sitara udunan. Kabina-bina teuing sitara jumaahan. Si lain nyaho di mana aing terjemahan? Nya nyaho. Nyaho di mana? Ning awa di masjid aing. Dengekeun ku sia belenggu. Masjid sia di mana aing di meni. Pokona mah jelema poe Jumaah deueuh di masjid aing berarti eta jelema terjemahan. Allahu Akbar. Kamu nak jalan maneh anu ya. Ngaran maneh anu ya. Hudak mati hudak widani mayawidan. Omong naon sia? Maneh ayeuna mangadi modalan wae. Di modalan naon? Lain di modalan, di modalan. Maksudna naon dibere duit? Aduh di goblok. Lain di maneh nu tapi maneh di mangadi modalan. Dagang maksudna aduh di goblok. Lain nak nami di mokna nu sia anjing. Di modalan di nami. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dulu maneh nek mae, dulu di umur. Oh, keur dagang bubur. Igok dong. Allah ngajek demi milikmu. Ya aing nek nulis dah handap da baca ya aing nulis. Daun, aing nulis. Nulis naon? Tembok. Maneh pakat di kok dalan gupina. Nina waktu aing nak maneh pakat di kok dalan. Tanya. Naon tanya? Maksud maknya maneh bakal dipodolan urang. Lain dipodolan, dipodolan. Baca. Maneh makan dipod, ani salah nulis ani. Ngobrol euy. Urang aja wot. Di mana-mana aing lewat dulu. Iya. Mondong di dongeng. Aing matara biasa. Dongeng ten. Sok nih ada. Kumaha disadana? Disadana kok. Iya. Kurang ajar maju Gatot Kaca maju. Enas stiker sayang kumampara.
Iya pati gangga dan tadi jamak dening Raden Gatot Kasaleuleus lir kapukai punan lir kapas kau jadan Anca Braya. Kumaha adeki